Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Seva Setia Amalia ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngawawancara kundiang kanggo tugas wawancara bahasa Sunda. Mangga tepangkeun. Abdi Sri Rodiah Agustina, wali ti Seva Setia Amalia. Naon padamalan ibu teh? Abdi karyawan PT Pos Indonesia. Menurut ibu, naon wae dampak Covid karena pembelajaran sekolah? Dampak Covid teh janten murang kali ayeuna dalam pembelajaran teh teu tiasa tatap muka. Saatos Covid ieu, kumaha sistem pembelajaran pikeun sadaya murid ayeuna? Pembelajaran ayeuna tiasa secara daring atanapi online. Kumaha efek dina pembelajaran jarak jauh kanggo putra-putri ibu? Kadang-kadang pembelajaran ieu teh janten kirang pemahaman mengenai materi pembelajaran. Lamun dampak kanggo ibu nyalira kumaha? Upami abdi sebagai orang tua kahiji janten bertambahna biaya atanapi pengeluaran di antarana kanggo pembelian pulsa. Kaduana upami aya tugas-tugas nu rada sesak janten pihak orang tua merasa dibebani. Pesan naon anu hoyong ibu sampaikeun pikeun pembelajaran dina situasi pandemi ayeuna? Ayeuna teh orang murang kali teh kedah soson-soson dina belajar karena waktos di bumi langkung seueur. Naon harapan kapayuna saatos Covid-19? Harapanana mugi pandemi ieu enggal rengse dan pembelajaran tiasa normal. Sakitu wae wawancara ti abdi. Nada dihapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.